Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sadayana dina kesempatan ieu abdi dina Dwi Raihanti kelas 10 MPLB 3 bade maca hiji dongeng nyaeta Cikabayan jeung Tangkal Kacapi. Mugia dongeng ieu tiasa masihan pelajaran ka sadayana. Mangga urang simak caritana. Di hiji lembur aya Cikabayan anu sok dipikawanoh pinu akal tapi rada males. Dina hiji poe, indungna nyarita, "Kabayan, indit kaleuweung teangkeun kai keur suluh." Si Kabayan mah da males, anjeunna mikir, "Ah, panas, jauh deui. Kumaha carana sangkan ulah capek?" Lantaran kitu, manehna ngalayang ka sisi walungan jeung manggih hiji tangkal kacapi nu gede pisan. Kabayan langsung lungguh di handapeunna bari hudang rasa ngantuk. Dina sarena anjeunna ngimpi tangkal kacapi teh bisa nyarita, "Kabayan, lamun anjeun rajin jeung jujur, kuring bakal masihan buah anu teu aya beakna. Tapi lamun males jeung sok bohong, anjeun moal meunang nanaon." Kabayan kaget tuluy hudang. Anjeunna ngarasa eta teh isyarat. Ti harita anjeunna jadi rajin mantuan indungna saban poe nebang kai saeutik-saeutik, ngalacai jeung ngajual buah kecapi ka pasar. Lantaran jujur jeung rajin, rezeki Kabayan jadi melimpah. Indungna bagja lembur oge resep ka Kabayan, sebab ayeuna anjeunna lain ngan ukur males jeung sok ngabohong, tapi geus roba jadi jalma hade. Pesan moralna, ulah males jeung ulah sok nipu. Lamun urang jujur jeung rajin, kahirupan bakal leuwih berkah. Kukituna dongeng Si Kabayan jeung Tangkal Kacapi. Ti carita ieu urang tiasa nyokot piwuruk yen ulah males. Kudu rajin jeung jujur sangkan kahirupan urang jadi leuwih berkah. Sekian anu tiasa abdi caritakeun, mugia aya mangpaatna. Hatur nuhun kana parantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.